Kula mana Pak? Mun aya Kiai Gondrong ho? Aneh ka? Nah aneh. Kiai mah di mana ge rambut pendek diuris pan kasepna ngarosan tapi ieu mah pernah hiwal jeung nu sejen saha anu ceungeuk kula kadeng-dengeun cikula mah deung-deung buku aing geus nyaho gondrong teu pantes disebut kiai oge kalah dipanggil cik aing mah ceungeuk lanjungnya zaman kuari aya kiai gondrong gitu bae aya kiai make levis gitu bae zaman kuari kula kaisinan kamari caritana kula keur aya urusan keluar kota mantas magrib kula turun makhluk nu nanyakeun di mana rompokna kiai gondrong laju cik kurang masyarakat itu cenah makhluk lagi ngaji tong kula dituduhkan ke kula make levis make jaket ngundang kula make atuh biasa kumaha aduh si kaindah aing pagi di jalan ikut kiai ulang si barang eta A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasafa bi isrina sifat. والصلاة والسلام على صاحب الكرامات والمعجزات وعلى آله وصحبه ذوي العقول الفاسحات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الحديث في كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها خير الأمور أوسطها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في آياته الكريم وهو أصدق المقال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة ومن أنفق درهما في مولدي كأنما أنفق زبلا من ذهب في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين. Iya masa kudu ditahan wae gini ngaji tiap minggu ngaji tiap poe ai ngadoa najis kalau ngaji tongku terus pernah pulau badinya ya padahal antara anu doa jeung nu ngaminan kudu sarua ibarat urang nangeun bubu lobaan ngarek-rek ngaranna saparo nangeunkeun bubuna saparo ngagiringkeun laukna ayeuna anu ngagiringkeun lauk sebagai nu ngadoana nu nangeunkeun bubu sebagai anu ngaminanana ayeuna kieu ngadoa teu diaminan bubu teu dicocokan menang lauk moal makan dahar jeung kulu belajar eta sok sakapeung kunaon teu daek ngaminan sabenerna mah kabeh ge hayang ngaminan doa namun dina hal eta kapung terlena karena kegantengan seorang kiai kapung seperti itu
hiji neuleuh dina kagantenganana lan kadua neuleuh dina ku anehna bae kula mah aneh Pak. Mun aya Kiai Gondrong ho aneh tah? Nya aneh. Kiai mah di mana ge rambut pendek diuris pan kasepna ngarosan tapi ieu mah pan mah hiweu jeung nu sejen saha anu ceungeuk kula kadeng-dengeun cik kula mah deung-deung buku aing geus nyaho gondrong teu pantes disebut kiai oge kalah dipanggil cik aing mah ceungeuk lanjungnya zaman kuari aya Kiai Gondrong gitu bae aya Kiai make lepis gitu bae zaman kuari kula kaisinan kamari caritana kula keur aya urusan keluar kota mantas magrib kula turun makhluk nu nanyakeun di mana rompokna Kiai Gondrong laju cik kurang masyarakat itu cenah makhluk naik aja dong kula dituduhkan ke kula make lepis make jaket ngundang kula make atuh kiai sih kumaha aduh si kiai dah aing pagi di jalan ikut kiai ulang Cibarau eta bisa rinta mah kulanya artinya tuh gak kaisin deh ya pada nama kan ulah gondrong kiai Majelis ambil babari mandi ambil babari adus iya mah gondrong pan pan mana tinggal ratieunana adus pan kudu kakungkah kabeh ngeun pan kula mah boga ewe jadi hartina naon hartina pamajikan ari tambah teu daek mandian asal kasalah pihak aya urang mah sok diumuman ku pamajikan keur mandi aya atuh mending dipijeun pikang loba kene ingat kata-kata awal yang dengan gerake kalau kau jadi air aku jadi gelasnya bayuan gombang gua pindah baheula kalau kau jadi bunga aku jadi kumbangnya kalau kau jadi busiat kan itu nah jadi taina kan itu nama benar bisa ngomong mimiti nama kalau kata nama aku bisa terdaik aing geus daek demi Allah aing uyah ge langsung bersahulu salah kita ayo urang dia gitu atuh aya apa majikan gitu ikut Tuhan teh Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم فرج عن امه سيدنا محمد اللهم ارحم امه سيدنا محمد اللهم سلم امه سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ولجميع من آمن بك يا الله يا رب العالمين Hadratil mukarramin para asatitil kiram para hujat para kasepuhan mini sepuh anu ku kaula sangat dipihurmah dipika cinta disuhunkeun pidoana hapunten kukulah henteu disebatan nami satu persatuna mudah-mudahan teu ngarang asal ngarang ngurangan kana takdim hurmah kula ka sadayana ampura ya pun rekan kula akhinal kiram Kiai Jawad alhamdulillah nampak hadir sebenarnya mah kula isin ya ulamun kana sasepuhun ti Kiai Jawad ka Kiai Jawad nagih kula geus isin eta jelema pinter ngajina kula menan horeng tapi ka poe ieu kula mah mehna mah boro teuing ku bisa ta ngaji ti mungkin itu tah isina mah kan lamun dingarankeun kula Kiai Sul Adab memang Sul Adab ieu ya kan lain kula bae tangkal gedang ge kapung nama doang Sul Adab kula mah doang tangkal gedang ge betul bae burung eta tangkal gedang pan mun buahan anu leutik di luhur tanu gede di luhur tangkal gedang pan gitu
Nu gede masuk di handap ha. Nu leutik masuk di luhur ha. Ieu kula doang gedang tuh beda. Nu gede di handap, nu leutik di luhur, soal adab tuh. Soal adab ngan kula badinya kakaprahan kagaliban kumaha cik deungeun lamun kula dititah teu nurut di otak ongkoh. Mudah-mudahan seling hampurakeun hampura para sepuh. Sadayana para aparatur pemerintahan sipil oge militer bil khusus Bapak Kepala Desa aya. Itu materok aya dah. Kebetah mah. Kepala desa di dieu mah aya. Anu ku kaula sangat dipihormah dipika cinta kalayan disuhunkeun pidoana ibu bapak sadayana di masing-masing ampian umuai kasadayana para remajawan-remaja putri dermawan dermawati anu ku kaula sangat dipihormah dipika cinta disuhunkeun pidoana umaja kula kasadayana sasarengan panjatkeun puja puji syukur urang kanu kagungan Allah subhanahu wa ta'ala anu paratos masian mangfirang-firang kanikmatan ka urang sadayana utamina nikmat inayah iman inayah Islam cager bager kalayan Allah nakdirkeun dina wengi ieu urang riung mungkulun bengkok ngaronyok guna ngalaksanakeun kewajiban urang masing-masing kewajiban silaturahmi ngaji oge diantawisna ngaririah kana kalahiran junjunan urang sadaya anu disebut PHBI peringatan Hari Besar Islam anu bertemakeun Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan pidua di sadayana kuda dipasian hidayah sinareng taufik oge dina pangaosan kula nalika aya nu salah kula hayang disalahkeun. Nalika aya nu bener kula hayang diturut ngan tangeh kene. Ya. Sanajan eta kiai hardina ngablak-blak bae oge, ngaji bae oge, mere peupeujeuh ka masyarakat sing datang ka imahna mah adat masing-masing bae nu dipake. Hah. Kiai mah artina menikesan ka jumur-jumur wujud kita maka mukhalafatul hawadisi dikorek mani kencang bagaimana manukumanina baik kita itu dan mudah-mudahan dina dana ieu pangaosan kula aya nu kaharti ku sadayana amin. Rahmat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya wastana habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para sahabatna ka para kaluargina ka para tabiin tabiat katut urang sebagai umat mudah-mudahan dicucuran rahmat sinareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala amin. Dipayun kula nyanggakeun salam silaturahmi ka sadayana oge mudah-mudahan kula nyuhunkeun dihampura dosa ka sadayana nu alitna nu ageungna manawi aya patali dosa ti para sadayana ka kaula insyaallah ku kaula dibubarkeun mudah-mudahan dosa urang sinareng babada urang ulah tugikeun ka canda ka alam akhirat. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta, peribahasa ngomong gitu ha. Lagu nagi aya ku arti sok dilagukeun. Tak kenal makanya tak sayang. Gitu nah. Kalau sudah kenal engkena sayang ha. Pancen kiai nyanyi jog teuing, kadariakeun sok ha. Mana sokna? Kalau mana ada Allah iya artinya di luar masjid. Kapung namanya nyanyi ha di dalam masjid ha. Manil taqala liyata'ala ma'ilma. Itu salawatan ibu ibadah hadis rokok. Dikitu-kitu kan. Walimat jangan nyanyi ha. Ada tak nyanyi. Jadi itu nama Rasulullah. Manil taqala liyata'ala ma'ilma ghufira lahu qabla ayyahkuwa. Rasulullah mah ngomong gitu. Tapi di zaman kuari dinyanyikan ha. Manil taqala liyata'ala ma'ilma ghufira walijun ghufira makimat kopi itu gitu nama ilmu mandi bina majhul itu zaman kuari
Lumatak zaman baheula ge deung-deungeun imam baheula ulama sadunya ngarang kana kitab hartina nu dicetuskeun ku ulama baheula kitab Dardir anu pertama untuk memperluas agama jeung ngabangkitkeun umat Islam supaya sapadat di dalam kitab Dardir teu pati resepkeun kena raguan. Nah, kemudian dicetuskan kepada ulama baheula kulantaran yang dipatali teu padilaku dijieun ku ulama baheula berjanji loba nu hobi kana berjanji mah karena naon karena loba laguan maka saha ku ari jelema nu resep kana ngalaku hese itu saya berjanji mah alhamdulillah salawat hartina ku ari mah dipedukan usi sanajan bedug jaipongan. Benar tak? Salawat di bedugan usim sanajan marawisa. Salawat di bedugan ku bedug TTKDH endah kuarimah endah kuarimah teunya hocik agama bae. Endah kuarimah teunya hocik agama maca sholawat di bedugan tinggal di dina kitab Salamun Tauhid lamun teu salah bisa murtadah. Entah mana ada bertolak belakang jelema nu kuluprak kilipik maca sholawat make bedug. Itu bedug jaipongan. Meunahun ku kiai kadengina meunahun sadajan ku kiai. Beneran bae aing mah teu munafik. Eta lamun aya musik sing ngarengkek mah istindak indung suku mah untak-untakan. Teu munafik ulah. Sakitnya kau di sini di dalam hatiku. Coba deh, nah dengerin beri ayah bedugan mah. Atuh suku mah kikian megel. Sanajan di jero mobil. Ya pemerintah saya, pemerintah. Coba lagi maca sholawat dilongongkeun bae. Coba tingeunahon. Ya, coba tingeunahon. Maka imam berjanji hartina pintar ulama baheula dijieun berjanji dina berjanji di nadom-nadomkeun hartina make bahar basit make bahar gawil make bahar anu mata loba nu resepkeun kana sholawat tapi hartina tidak kok ganjaranna mah teu dipikiran penonton. Nah, orang Cimeng geus pikiran kana maca sholawat ya baca sholawat lah gitu. Itu baca sholawat baik. Pancen kiai baca sholawat bakal dibalas ku Allah. Tina hiji sholawat dibalas ku 10. Nanti narahan wae ka bae. Memang baca sholawat sanajan bari ngakeun, sanajan bari nimang anak dibalas ku Allah. Tapi aya maca sholawat ganjaranana hartina eueuh hitunganana aya maca sholawat saha bisa paling bahagia. Karena dalam baca sholawat ada adaban. Nah, sabeula anak kena kurang ngebahas murid artinya karena hartina sholawat mangurupikeun nyirikeun seseorang bahwa cinta kepada Rasulullah dengan menyebutkan nama. Ya, itu. Maca sholawat ulang impukeun ka sadayana eta maca sholawat sanajan sakali ganjaranana moal kahitung aya nu kumaha nu make adab. Ya. Maca sholawat sanajan bari ngakeun sanajan negleumpang ka sawah sanajan umpamana negleumpang ka kebon eta maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim diganjar ka Allah 10 tapi aya hartina nu diganjar ka Allah leuwih ti 10 bahkan moal ka itu maca sholawat nu kumaha maca sholawat niatan ku urang maca sholawat bersih urang tina hadas bersih tempat, bersih pakaian, gitu. Tina najis, urang madep kiblat, tutup baju, tutup pakaian ku aurat anu sakumaha mistina, boga mukena mun bikang ku mukena, lamun lalaki boga jubah ya ku jubah, teu boga jubah, nu penting bersih, madep kiblat, baca sholawat, pilih sekot sholawat, hartina anu kira-kira pendek jeung ulah gagancangan maca sholawat. Padahal sekalian daek kan tidak baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eta sunnah artina adab sholawat eta tarkul ajalah. Ya, tinggalkeun kana gagancangan. Niatan ku urang badai sadaregna artina urang rek maca sholawat
niatan kurang pakai pakaian bersih, bersih tina hadas, bersih tina tempat, tina najisah, madep kiblat, nutupan aurat, artinya bisa intibin, pakai wawangian, minyak sengit, maca sholawat di dinya urang bari pakai adab, tarkula jalah, jeung eta maca sholawat pilihan kurang anu kira-kira pendek jeung anu aya wasaliman. Bab si Imam Nawawi lamun eta urang maca salawat hartina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sakitu wungkul artina datang kana wa ala ali eta salawatna disebut salawat bakor terkapung-kapung ya. Jadi maca salawat mah sakumaha nu digaris besarkeun parentahanana sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sakumaha rek nangahkeun khutbah teh ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi lamun urang maca sholawat kade tinggalkeun lafaz wa salim. Lamun ditinggalkeun cik Imam Nawawi eta hukumna makruh. Itu kan eta ngaji nuruti bae kapung nama teu kapangi Sebenarnya maca sholawat hartina urang cinta ka Rasulullah ngan sakitu-kituna aya adabna dina maca sholawat. Lamun hayang ganjaran hartosna ku maca sholawat saibuk-ibuk, baca sholawat pakaian bersih, pakai wawangian, madhep kiblah, tarkul azalah, pilih segak sholawat kurang. Ngan anu paling afdal sholawat Ibrahimiyah. Senage ya salat Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ambil kesimpulan kurang, memeh maca sholawat anu rada pendek, baca heula sholawat Ibrahim mimitina, tutup deui ku sholawat Ibrahim terakhirna. Itu tah baca sholawat. Kecintaan urang ka Rasulullah gedekeun baca sholawat ka Rasulullah. Dina hal maulud anu geus diayakeun hartina di setiap masjid, di setiap musala, ngan anu rada pangengelna di dieu. Ya, alhamdulillah ya tanggal 1 tadi tanggal 2 besok mungkin gitu. Jadi alhamdulillah ya. Jadi urusan mulut ulah ngomong-ngomong ngadadak sebab di bulan Safar keneh mulut eta memang Safar oh nu ngadadak ngaco. Adapun umpamana persiapanana atuh kami cenah cakuganana moal lagi niat mah ya. Nah cenah urang muludan hartina kudu bogana naon bae henteu. Dina imam berjanji artinya dina kita nu dikutip dina Madarij Suud ya. Di desa tinggal di tentang mulut artinya ayat wa alam anna iqtina'aha limaulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qarabah. Itu kudunya alanjeun sadaya muhatab gair muayyan. Kudu terang alanjeun sadaya bahwa memperingati kelahiran junjungan Rasulullah Muhammad bin Abdullah ieu hartina ieu samata-mata sebahagiaan pikeun urang takarub ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi ngarayakeun mauludan eta samata-mata ngarayakeun mauludan eta hanya untuk kita satengah tina ngagungkeun pikeun urang bertakarub ka Allah Subhanahu wa taala, ngadeukeutkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Hasilna kunaon? Urang ngagungkeun Rasulullah kana kelahiranana. Wa dzalika yahsulu bi it'ami ta'am. Hasil urang hartina ngagungkeun kana maulud ku urang nyieun dahareun atanapi masih kedahareun kata tanda. Hasil eta umpamana nyen papais nyen palsu nyen opak lelet opak beureum itu dipasikeun kadengdeungeun karena arah-arah muludan itu min a'dhamil qarabah eta geus satengah ngagungkeun pikeun urang takarub ka Allah Subhanahu wa taala. Itu dan dina Madarij Suud sabenerna mah teu aya bab modang kiai di Jawa. Teu aya. Tapi zaman kuari kadang-kadang di Tangerang kadang jualan eta paling di kampung nama jualan almanak gitu baik aja. Ada lebih baik ngaji. Di dinya di nabam eta mah. Ya, pikir orang takarub ka Allah, satengahna orang takarub ka Allah itu min liduan mungkin.
gitu. Jadi hartina orang teh ku eta bae ge ami toam ya ngawehkeun papananan atanapi mere dahar atuh geus eta ge cukup gitu mun diniatan ku urang maulid nabi adi teu wakiraatul Quran maca Quran itu kudu hartina urunan ngagemblok hartina ha yang besek pagede-gede ha teu kudu mun ari aya mah matak naon heuh cikulah mah kenapa urang kudu inget kana dasar ha segala anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala kokoh tina nurna Rasulullah embe tina nurna Rasulullah pare tina cahaya Rasulullah kabeh nu di alam dunya eta artina tina cahaya Rasulullah legayakeun muludan artina muncul kok menang beli di pasar nu di dieu nu di aya urang dieu begitu heuh doraka dari saumur kalau biasa tanya kali kayak doraka mau dari nanya ngan ari ku kitu teh masih aing mah pernah ayeuna kieu bae urang teruji banding ha ayeuna kotok di pasar jeung kotok menang urusan orang di palaban ku remeh eta dagingna kayak ibu-ibu lah kaji aing mah ngeunah mana coba eta lamun di dahar ku urang pas ngajawabna kotok kampung ha nu ngeunah mah tapi nu dipikeun ka kiai ka tetangga nu diona kotok pasar bisa ngomong tuh atuh dak kapeat model kitu ulah diurusan dipikeun ha ieu mah artina boga bobogan nu bikang ha bibibiteun ha nu jalu artina pijalueun ha hook jeung hook bae ha nan zaman kuari bae lain tiba-tiba lagi geus aya bisa yang jauh mah tiba-tiba lagi sifat hook eta nempel di kabeh ya orang mengaku cina umat Rasul ngaku umat Rasul sing keluar itu diturut tak ulah pun kuda dia bodoh kayak kita soalnya kula boga dongeng zaman baheula hiji kiai hartina ceramah artinya ngaluarkeun garis besar Al-Qur'an lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya mimma tuhibbun moal sampurna impak urang lam linafil kamal eueuh kasampurnaan impak urang kecuali nu diimpakeun ku urang eta teh perkara nu dipikal sepura kan anak nami loh ya ini boga potong jamu di imah bagus pan kiai mamatas apalagi kita sok hesta rada pulas puntan ya itu rada pulas atau pulas nama pan berkata datang di hakano panjelema sebodoh itu mana kana molor boga dilewe mantap lele jelema lamun jelema nu kebuke pasti molorna rada kenceng itu maka kiai mah moal nangis anu gemuk moal panggih moal anu aya duwe kitu betul nanya paling sedang kiai mah lamun gemuk kan aya kene nu gemuk gede tah lamun guru aya nu guru gede tah tah kesimpulanna eta anakna milu isuk-isuk satu udah bapak hatu dimikeun bae kebaikan tata cik kiai teh nah ka mana di bapak abah geuning abah ngomong cenah nu disedekahkeun kudu dipikaresepan abah resep biasa kan hayang eta atuh dibikeun kudu disedekahkeun bah lain kitu ieu ari maksud abah mah batur ka urang maka bisa dikumpul eta cik kiai baheula dah maka belajar dari aku hari bisa ketemu lawan menurutna Bisanya ho eta. Bisanya ho dongeng naya aya dongeng. Itu. Nah, aya dongengna. Dilage di urang. Siaran jelema anu pati hookan. Boga beuteui dijual ha. Nu bagus nama rarapena ka tetangga ha. Heeh, dari tetangga nu bisa ditumpul ka kakapur. Ngomong di muri nu mere ha. Mana nu kieu dibikolan. Kang urang dia dibere-bere banget ha. Ayahnya makhluk begitu. Apa rogo dari akabehan berarti. Bohong jasa ha. Batur moyo koyo kasina timah ha. Ma bonteng rarapena ge lumayan endah di kulub ha. Endah di umpamana di cayan di uyahan di mecinan ha.
ai sareos nu mere mana nu kieu dibikeun ka aing sumur ieu eta bening leok cing aing mah eueuh sumurna maksud aing mah dibere ku baturna cokotna sarimakeun bae aing geus aya di imah pilihan leulah leg-leg lu teu ada picon mati udah deh pika rasa biasa itu nyaprek pina naon buat di jieuna babasaan kami mah loba bibirna ieu atuh pakurek Allah mah uluna kulek kileung teu semua lanjut aing ngabogaan bikang zaman gua lanjut ngaji pangkedekna unggal minggu Jumatan ngaji mingguan ngaji salasaan ngaji tapi akan luar itu bae dah Kudul banai baik. Paling cepat ada 2.000. Ayo aduh kedua. Masuk dua pengajian ya salah saya ibu-ibu bilang gue yang sendal ya 50 kali 2 100 udah. Wah masalah eta. 2.000 eta pilih karena kaji baga pindah. Mereka 2.000 pantes kok. Bina-bina dari koret-koret kayak Pak. Aing hayang aing mah eta lamun hartina pengajian atuh wae na ka 10.000 kali 5 sabaraha coba ge 500 dibagi jeung gaji salakidanya eta tangekele Dokternya masalah kina kuliah 3 juta memenang 10 politiknya ge 2 juta setengah kiai diberi 200 perak 2.000 perak la ilaha illallah aing mah kaduh mah teh jadi kiai itu kan. Di menjelang bersorangan kan ngomong kan Mas. Ngan suka kabeh-kabeh hak ti urang dia. Mereka kiai dak 2.000 demi Allah aing mah sampai jubur-jubur tambahan ibu-ibu baru nak lantek kan. Sifat 20 bae dak 10 tahun aja sebejus-bejus. Aqaidna iman eta 50 geus nyata wajib terang nusa nyata hartikeun nu leuwih tata sifat 20 pasti wajibna tetep di Gusti nu moal geus maranti terus karituna ngaji Allah ngaji nanti nggak biasa tongkok enak terus sakapung namun dah pikirnya diaji babudoh usah kita becus Ilahi mengadengin lagi Allah alhamdulillah mau belajar tilawat Allah oh hasilan tadi nak kuari ngaji ke komunitas aing mah oh yang kita bae mana perewek ulah kami mina teh haknya boy teh perewek ulah beli 2.000 teh hak oh yang sama 10.000 saletikna ge 5.000 aya 50-an mah pan dihijikeun 5 kali 5 sabaraha 250 pan lumayan atuh setengah karung mah ya kiai makan ribet artinya nak usaha ngaplek digigirun kiai agama bener tak gitu nak dagang kayu kiai ngabolonyon nyondo ngabalkan ngedak aturan kiai gimana barang baju udah dia diberi semek boga-boga saan artinya kiai mah saya sok diberian ku batur kakorak lento Gusti aing kok lawan tambah kiai mau boga ete kan kabeh artina nu ngahirupan masih lain nu bae nya nu ngahirupan mah lain nu bae ting ade hakikat loban gitu nu ngahirupan mah nu hirup pancen mustahil eta kehidupan bae nu dilebur kurang bae jadi usianya ditaruh itu digayem deui itu ting kebukar tapi kuatnya ku eta orang anu nguatkeun mah nu hirup saha nu nyieun urang lamun terbuka kitu kiai modal itu ya nah ini perkawis muludan kembali kanu tadi bahwa eta ayakeun mauludan hiji-hijina jalan pikeun takarub ka Allah ku ngagungkeun kana kalahiran junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid abituan wa qiraatul Quran itu baca kita Quran wayahna neuk muludan atanapi diniatan kurang baca Quran muludan cukup sagede kitu ieu oge sabenerna mah itu ngeun ku ari mah di mana-mana oge aneh kula manu ngajadi aneh artina lamun aya muludan kudu di akbar
bahkan baleho ganteng pula. Mau balik Kiai Mansur, Kiai Gondrong, Gondrong ini. Ada kita. Pakasa kadang nama gajinya. Orang Jerman berdoang kayaji. Atau ininya, saya kula sok amanat atau kadang dengan hampir 2 gitu lamun ngundang kula Kiai cenah kiriman foto. Dina HP kula foto kula hiji-hijian enggak, Bu. Jadi kula lamun aya minta foto. Nah, dari orang foto aing itu ka anak kok. Ieu pa cenah lo foto Bapak, geus kirimkeun ka ditu ha. Atulah nu menika bina-bina tingkap goreng naik ha. Ring cenah anak empat cenah penting nama artina foto na goreng ge Bapak mah datang na ka ditu kasep. Oh, begitu na arti ha. Nya kenyataanna kan seperti itu ha. Artinya na foto na mah sumu goreng gitu. Jadi mana mah teh bina-bina teh ha. Kalau mana hai jalan dengan ira aku apa mau kiamat moal nya kabuktian nama mun kasep mah kula meureun boga ka urang dieu pamajikan kula boga ka urang dieu bae rupena moal teh bogoh bola baheula tapi teu daekeun ka kula geus lain jodoh ganti lain jodoh meureun ngarasa meureun kumaha aku ari mun hirup kene mah ku hirup kene nya sok kepo ha pada gulapan di kukumake bari urbarinan hartina antara sakepang simenga sebetulnya mah kakula geus moal asing gulapan putra Ciapus orang Ciapus yang bapak mah orang Ciapus kulantaran atuh pisah jeung minum kula artina atuh kula mandi ditu bapak mandi dieu itu jadi itu asing sebenarnya mau kula mesti keur budak kene ge anu pijawa dengan dia tuh lamongan baik ulah penjelema artinya jauh ti kolot ya kumaha teh uyuh atuh kula jadi kiai pula di muludan bajeng dinu aja tipi mah macanya orang mau cik pamajikan kiai kira tuang ka dieu can orang kula sabenerna urang jauh bae jeung nya nyahoana pamajikan bae can orang mau ke mana kiai kira kopi telok di mana oleh telok entah kiai mah hayang ganti gitu bae indah tak lamun boga pamajikan dua eta indah di dunia indah di akhirat eta doang nama yakin kula mah hiji indah di dunia karanti batur ha indah di akhirat nenggol kana patokan Allah kan gitu ieu mah gampang nama aya nu teu boga hiji-hiji aja riuh mantak sadiakeun 3 4 ha sadiakeun opat paling ha itu karena Kanjeng Rasulullah mah lamun teu salah 12 pamajikanana 12 keur maotna hartina Kanjeng Rasul sesana salapan pangeunahun ieu mah ing lamun paeh mah aya mana ka mana atuh lamun teh jadi sok rada mikiran tah atuh lamun kira-kira pamajikan urang mesti ora coba ge kungkang kipung dah lebih ke poin pula artinya karena wadah eta bagi uyah teh nyaho modal nu nyaho atuh wae tah teh jeung uyah pernah moal dia moal entak doakeun hok biru kamila lagi pernah itu Kanjeng Rasulullah pamajikanna 12 mau Kanjeng Rasul sesana salapan ya yang salapan eta keur sakali ewang we baca Quran jeung urang salakina malam Jumat muka-muka ganjaran artinya Yasin dipasihkeun ka salapan nangkep ka salaki kula nu geus maot Gusti salapan sakali datang eta coba hiji hiji cenah teh mikiran akhirat kula mah itu wa qiraatil Quran ta'assub ku maca Quran ge namun urang hartina tambah umpamana lah aing neuk ngabesek hartina ya kejo mah jeung besekna hartina jeung meuli tempe endog mah kula teu kabeuli niatan we sapoting eta we hartina urang maca Quran dara budak surat naon bae bisa teu kudu angus 10 kan teu baca eta bae umpamana mayat tasalun nepi ka haudzu bi rabbin nas baca Al-Baqarah nepi ka umpamana surat Al-Baqarah karena maulud itu memang kudu disebutin sabenerna
Itu wa qiraatul Quran wa dzikri qasidah nabawiyah. Jeung zikir qasidah nabawiyah. Artinya dengan marhabah. Kemanatakeun ulama eta kita dibedukan ke ulama. Anda mau mana? Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asrakal badru alaina. Niatan qasidah nabawiyah diniatan kurang diimam kuruhuk mahawa sorangan baik asup kana min a'udhamil qorobah asup kana bikin ngagungkeun atau kana takarub ke Allah dengan merayakan dengan macam marhabat sorangan baik enak untuk kudu ngomong kiai jauh kiai jauh malah kriwo tadi bagi kula tegena datang di kumpang kimpul bisa untuk datang atau bagaimana pula datang jenis kaduluan pasti nama hartina biasa kan kita saksi kibai maya bagaimana undang linu hartina barang anu atah unggal poe kapung nama tinggal salat aja ayo masak burung ditinggalkan tinggal poe dah kapung nama dia orangnya ayah edan ayah riungan kalah kaji dong ngaco bolon isuk-isuk mah kudu ka sawahnya masak ditinggalkan bolon tuh mulai begitu orang dia meninggal bolon ya jauh otakan dah yang lokasi mah aduh ayah mau nuda najis enduk adalah kejasa dia bolon meninggal jika imam menghadap dengan gua lima dilaporkan beri hukum ke polisi ulah aja ulah ada Sengit nunggu artinya maka kini siap orang turun subuh mancat maghrib temangi dohor temangi asar kapung nama pengabelaan betul riuh amat cara kiai baik menahun artinya ngaji ada boga sawang nyawa gitu menahun tolong ninggal-ninggalkan waktu gawe naon sewaktu bagi 250 tahun dina nyalakan dari yang ngalodot waktu 250 tahun deh murniat ya ini kalau nyakon telok 20 lakap pindah bari jempan ruksak diangkat dia hadirkan deh Allah ditaburkan doi eor artinya di dulu gua kayak dina surga dari tanah piu saya namanya orang kebun kalapa ya akan gua dari atas kalau menurut dia kaki ya goodbye yang baik yang mana tadi tu kau bidadari yang ke training dari jeneng training orang TV anjing bikang deh yang gulis mandi itu mah bikang itu doang mau kuari Maria dah reon bikang mah boga anak pilu bego sauharahon ayah tu bohong untuk bina-bina teh untuk nikah paksa jauh dengan itu namun itu seperti ini mabur apa anak obat pikir susu bedak nangis ke wadah gamleng ngatul ke buat dulang kok aing gagah lalaki dah alhamdulillah orang gagah lalaki mah boga anak 12 pula gagah 12 anak ya channel anak 12 dikasih baik aduh lalaki tapi kamu boga anak obat dah boleh sok menikah bina-bina teh hak lalaki hak salah saletik ini saya matalak baik pun ya jadi sumpah gitu guys nggak kawin lo baru udah ikut ayo nanti lo tahu cap lo aja semua tuh kawin akan ku dia tahu tutup udah hak tuh gede hak ramali hak udah ngomong-ngomong samsara lemek nggak salah kain mah yang kemana main ngomong sugi jembatun ditalak banyak udah laki
Najis kumpang kimpel, paling ginungan jam, lu boga salah kiri ha. Paling ginungan jam supir, maaf na. Supir, atau gitu ha. Lagi masa mudah membalikan telapak tangan ditinggalkan kebikang ha. Nur minur jaya teka buat teka atina sarbuana kabeh ping awak kira tuning anjing ha. Pan anjing mau kaisin ha. Susuludut tege moda ma. Sekolah lagi mah. Macam kayak masuk ke betang ada ketang korak bilang adi kung gede hulu ada berak gede tak ha. Di bawah samsara kudu ngajari salaki. Aing masuk ke Arab ha. Lu kata di Arab buru pangeran ala itu. Sarwa jeung nu di dieu dah kana di dari aing ngomong. Lanjut aing. Lanjut aing bener ngabadoyangan bikang zaman kuali. Rehel aja mana di sudah barokah salaki rehel. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo lalaki mah kad dina naonan ge sareng sing magagah bae ho. Bikang dina naonan ho. Diwedakan di sedoan ho. Dilipenan ho. Ai dong mas Pak. Bisa dia, no? Orang saya mah, aidi tak mau ngaji mah pula gitu. Kok kurang ngomong di sana ya? Bikang menyenang dipakai. Udah kus putih ha, di rumah. Tangan. Aku kus putih pakai. Kan coba jelas deh. Di rumah ini dia. Lagi di penan ha. Anak burung, makanya dulu hijau. Sabar dipakai. Tapi hartina kagelisan apa paling gitu Pak biasa hah oh nanaonan sikulang ha aya sisir teh jamilatun walau gomat minanaum qabihatun walau tatajayana itulah sapa pemajikan gelis baik sanajan hudang sare jore bae sanajan make pupur loba ada orang puasa dak mono bikan bareng din ieu di hidungan ha kuari mah modern artina habis ge ditambahan ha laju mata ge dirensaan ku hayang deuri laju luhurun halis di dia ya luhurun bulu mata ge doang kakek teh doang kakek nu sok nyamberan laut teh nyawa manuk kakek aya puruluk we kasorot pulang pun mukil kuari mah si aing jeung mata kakek teh kakek mun teh segala dipakai najis gitu-gitu kene bae. Ayo lalaki badalong make nanana minimal lalaki mah paling make minyak wangi. Gagah bae. Pantes atuh lamun urang muji asal mah karena bika mah diciptakeun lagi tina tulang rusuk Nabi Adam nu beulah kenca. Mentak hartina bika mah lamun dikawinkeun oge sok cicingna dibelah nah kencan lalaki kampung nama gitu tinu belah kenca ya wajar sama jelema warisan ieu tapi sok sakampung ngalujakna ruang juri kok ke rumah sadar ya kana tabahulan Nabi Adam keur disawarga ngajelem peneng we diciptakeun ku Allah tina unsur tanah tina unsur cai tina unsur seun odoplok nyawaan itu dinyawaan ku Allah tina mimiti ditukur tingtina inung subuh karena dihirup kabeh geus hirup kabeh artina tulah cileuk ngan sorangan bae cik malaikat Jibril Gusti eta Adam dulu surat cileuk ku baturan kesel aku ngajedog cenah cik Allah kumaha aing bae cik malaikat Jibril cik Allah teh ngajedog kumaha aing bae atuh kumaha teh kudu baturan pikarunya enggak ngajedog cik Allah dipencet bae kuasa ku Allah ku kodrat iraha iga wakasan nu beulah kenca cercet beh jobe eta artina Siti Hawa nu mantap lalaki ku ari Allah nurono karena geus baheula Nabi Adam
paling aya kan nuburut gitu gitu Srek artinya geus eta aya Nabi Adam aya Siti Hawa di alam surga di ditu iblis tarojol be Gusti kana kukuran neuk di rekayasanya sa Adam neuk digoda Tapi dia mampu masjid Allah digoda eta Nabi Adam ku iblis cik Nabi Adam dia turunkan ilmu dia sanajan satoron termal mampu dia ngagoda aing mah gitu atau terbang Nabi Adam ku iblis kulantaran aya mikah ieu cucu mikah mah geus aing mending ngagoda pamajikan anak cenah ku pamajikan mah kabeh ge sok reeh bener teh nu di imah lamun ku urang diomong salah kieu teh sok rada nurutkeun antara pingeleh bener teh nah salah kieu mangelehan teh biga ngomong ku kumaha ge cicing urang mah lain marah-marah teh mah urang lamun pamajikan marah beda jeung deung-deungeun pamajikan ngaranjang bae nyare kanan kula bona cik aing teh ditogar pergi jeung mitohak wae nona saduaan beunang ngomong bae rek teh antara kumpul poe itu digona pemajikanana ku iblis mending didahar bae cenah takwa huldi naho dari eta huldi artina naon artina dia bisi kekel di sawarga ieu mah syariat dia gitu lain nama Nabi Adam nurut keur apa ngalakeun barang dia laragak Nabi Adam dirontok ku Siti Hawa gabluk ai gabluk di dunia Nabi Adam diteundeun di belah barat di belah timur Siti Hawa diteundeun di belah barat ditangkeun deui ku iblis Adam pemajikan dia mah di ditu di timur salaki dia mah di ditu di barat kira sampeurkeun ari bogoh mah gitu aku kan bogoh jadi baju ge kabelan di rodo anu geus nganjang ulama gitu